Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sugri alumni Rumaja 80 khotiman rahimakumullah, kanggo pedaran kulsub dan ngerti urang cobi nyaliksik hiji di antara ayat suci anu sinrat dina surat Fatir ayat 32. Ayat tilu alternatif urang sararea nalika ku Allah di pasihan pilihan, nah urang teh reka asup jelema anu asup surga tanpa hisab, atanapi urang kaasup anu asup surga tapi dihisab kalawan hisab anu enteng, atanapi anu katilu asup surga tapi urang bakal dihisab ku hisaban anu berat kacida. Rujukan ayat 32 surat Fatir, urang cobi kurang talaah heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jadi ayatil kelompok umat Islam anu baris narima kurnia anu kacida pisan agungna, tilu kelompok eta anu disebat dina ieu ayat. Maka dawuh Allah, tuluy kami ngawariskeun kitab ke jalma-jalma mukmin pinilih di antara hamba-hamba kami min ibadina. Paminhumnya di antara maranehna zalimul linafsi, aya anu nganiaya dirina, wa minhum muqtasidun, oge di antarana aya anu basajan sinegar tengah dina ngabdi ngabakti anu maha suci, wa minhum sabiqum bil khairat, tapi aya deui di antara maranehna teh jalma-jalma anu busat geusut buragiru tibuburanyat kana kahadean, kituna teh kalawan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir, eta teh anu ditataan tadi kaasup jalma nu bakal meunang kurnia anu agung. Numutkeun tafsir Ibnu Katsir, anu dimaksud zalimul linafsi di antara jalma nu ngawaris kitab Al-Qur'an tuluy maranehna nganiaya diri sorangan, anu akhirna manehna engke bakal narima balitungan di poe kiamat ku balitungan anu satimpal jeung sikep dirina anu ngahianat kana dirina lantaran narima Al-Qur'an teh ngan sakadar al-kadarna. Tapi aya deui anu narima kana Al-Qur'an teh sinegar tengah nya tinimangan engke di poe kiamat baris narima hisab anu enteng, anu engke ciri-cirina boh nu kahiji anu kadua oge diterangkeun kaasup nu katilu ayeuna nyaeta wa minhum sabiqum bil khairat, aya jalma anu gusat geusut gura-giru ti buburanyat kana kahadean. Sok sanajan kitu tetep anu tilu tadi kaasup anu zalika huwal fadlul kabir, meunang kurnia anu kacida pisan badagna. Saur Ibnu Katsir, anu dimaksud zalimul linafsi anu ngahianat aniaya ngazalim dirina teh al mufritu fi fi'li ba'dil wajibat, nyaeta jalma-jalma mukmin anu pas-pasan dina amal soleh.
wal murtaqibu li ba'dil muharramat oge cuculan karena sebahagian kewajiban turta sok pirajenan ngahekak paharaman wani ninggalkeun kewajiban turta migawe paharaman siga cuculan nutup aurat atanapi sok biasa ngadahar barang riba nepi ka amal hade jeung gorengna hampir saimbang mun amal hade teh masih keneh bisa ditutup atanapi bisa nutupan gorengna nya kasup salamet keneh aya contoh sejen bojo anu di rumah tanggana ti leuha kanu jadi salaki hanas ibadah digarap ka majelis taklim rajin unggal usik tapi hanya kali rumah tangga can bisa nerapkeun tina hasil ngaji hasil bebenangan ti majelis taklim lamun masih kene aya tapak anu manehna teu bisa ngabuktikeun tina hasil ngajina maka kaasup kelompok al-mufritu fi fi'li ba'dil wajibat daek ngalakonan pagawean anu diwajibkeun ku Allah nyaeta ngaji jeung ka majelis taklim tapi al-murtaqibu li ba'dil muharramat masih kaneh daek oge ngalakonan paharaman teu daek ngalaksanakeun naon hasil ngaji ti majelis taklim tadi nyaeta masih keneh wani ngalawan atanapi camplak atanapi ti leuha ka anu jadi salaki surga neraka manusia teh gumantung berat hade goreng amal masing-masing. Al-Quran jelas pisan Al-Qaryah ayat nepi ka 7. Fama man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Sing saha nu leuwih berat timbangan hadena nya manehna aya dina kasugemaan atarapi ganjaran surga. Pon kitu deui anu dosa kasalahna leuwih berat tangtu aya dina azab neraka. Hartina salila amal hade teh leuwih berat najan salapis ipis nya manehna jadi ahli sawarga. Kalawan tinimangan narima heula beratna hisab di yaumil mizan. Nepi ka bakal ngalakon kesang ngagarajag nahan ceuli terus nengahan awak ayeuna samet tuur samet memuncangan. Ta ieu nu dimaksud zalimul lin nafsi ngandalkeun amal nu pas-pasan teh bakal siga kitu buktina. Nya kitu deui mun amal goreng leuwih berat wayahna kudu tikarabakeula di neraka tuluy digecek diruruan dina walungan nahrul hayat anu akhirna brus asup ka surga. Ta eta mah teu kaasup jalma anu tilu tahapan nu ditataan tadi. Sakumaha zalim dirina kana syariat tetep akhirna mah ka surga sanajan dihisab anu berat. Tapi kaluar tinu tilu tadi teu kaasup tingkatan anu rendah-rendah acan. Artina manehna kaasup jelema anu cilaka lantaran kudu asup heula ka neraka. Imam Iman rahimakumullah alumni 80 kaum mukmin anu aya di tingkatan anu kadua pilihan anu kadua nyata al muaddi lil wajibat anu nohonan saniskar kewajiban at-tariku lil muharramat turta ninggalkeun rupaning paharaman wa qad yatruku ba'dul mustahabbat tapi cuculan kana pasunatan wa yaf'alu ba'dul makruhat oge hese ngajauhan tina pamakruhan. Tanu ieu mah kaasup kaum mukminin anu bakal asup surga kalawan tinimanganana hisabna enteng. Jadi
anu disebut sunat teh lain tinggalkeun sabab fungsina keur nyarungsum perkara wajib anu ruksak. Malaikat pupulih ka Allah ngeunaan kaum mukmin anu salat wajib ruksak. Dawuh Allah teh, unzuru hali abdi minta tawu pariksa deui kainya sugan manehna sok salat sunat fayukammalu bihi ma naqasa minal fariidho nya disarungsum wae salat sunatna teh kana salat wajibna. Summa yakun sairu amalihi ala nahwi dzalik nya kitu deui dina sagala urusan ibadah. Iwat iman rahimakumullah, jadi sakumna umat Islam bakal asup surga salila aya dina 3 tahapan anu disebutan di luhur tadi. Dawuh Nabi teh, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Sakabeh umat kaula asup surga kajaba numbungan. Tina 3 tahapan tadi urang kaasup anu mana? Na kahiji kaasup anu zalimu li nafsih nganiaya diri sorangan lantaran ngandalkeun amal pas-pasan anu engke balukarna di poe kiamat urang bakal dihisab ku hisaban anu berat luar biasa sok sanajan akhirna asup surga. Sabagian kewajiban dipigawe tapi masih keneh ngalakukeun paharaman. Salat 5 waktu dipigawe digarap tapi masih keneh daek ngadahar barang riba. Daek ngaji ka majelis taklim tapi hanya kal masih keneh teu daek nutup aurat. Artina antara kewajiban jeung paharaman teh duanana masih keneh dipigawe. Nya untung-untunganna lamun berat amal hadena manehna ka surga kalawan dihisab ku hisaban anu berat heula. Lamun manehna amalna leuwih berat anu goreng hartina ka neraka heula sok sanajan akhirna ka surga. Salila teu migawe musyrik tetep bakal aya akhirna manehna bakal asup ka surga tapi asup surga kalawan telat. Sarta nu kadua mah nyaeta kelompok al-muqtasid nu negara tengah. Sagala pagawean wajib dipigawe tapi sok cul-culan kana sunat. Oge sagala paharaman anu ku Allah dicaram ditinggalkeun ngan masih kene sok migawe hal-hal anu makruh teu perlu dimaksud di dieu. Sarta nu katilu mah tah ieu mah keur kelas-kelas eksekutif para nabi, para ulama, salafus sholih, para mujahid, para penghafal Al-Qur'an, jalma-jalma anu adil dina poligami terus anu taat dina ngajalankeun rumah tangga keur kaum wanita. Ieu teh kaasup jalma anu ku Allah baris dihisab ku hisaban anu enteng, kaasup anu sabiqum bil khairat nyaeta tong boroning anu wajibna cacak anu sunat dipilampah, tong boroning ninggalkeun anu haram, cacak anu makruh oge ditinggalkeun. Da urang kaasup anu mana? Nah kaasup anu dihisab ku hisaban anu berat kacila, kaasupna dzalimu li nafsi, atanapi kaasup jalma anu sinegar tengah dihisab ku hisaban anu enteng, atanapi kaasup anu menang kamuliaan seperti para nabi sareng anu sanesna kelompok-kelompok para salafus sholih, para ulama sareng sajabana anu bakal dihisab ku hisaban anu enteng lantaran amal hadena nutupan amal-amal anu goreng malah hampir teu boga kagorengan. Mudah-mudahan diantara 3 tahapan anu ditataan tadi teh paling henteu urang kaasup jalma-jalma sok sanajan dihisab anu berat tapi tetep surga. Anu kudu jadi alternatif kahiji nyaeta asup surga tanpa hisab ngan lamun teu bisa pilih anu kadua. Nu terakhir katilu mah eta pilihan anu sesa. Jadi usahakeun asup surga tanpa hisab. Anu kadua najan dihisab tapi ringan. Anu katilu mah bae dihisab berat oge lamun akhirna urang asup surga sarta teu kungsi ka neraka heula. Mudah-mudahan anu didugikeun tiasa dijadikeun patokan garis handap ke urang sadayana. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.